Rama guru Kepayun sepuh. Ya. nampi kana pangbagea Arjuna kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos kahunyuk pupu dening ati emang nampi rebu nuhun hapunten beka pengkeran ku kaula teu aya bayahna kase teu aya bayahna anu sakumaha dina padung dengan dina mangsa peuting teh kase dawuh yen emang domukapna ti kamari sore datang kaya wewengkon Madukara Gening. anu disaur parantos cunuk nu diondang parantos datang nu diangkir parantos lingi mangga geura buka ku hidup kasep jaro Coba. ora kapinu gawe kasep buah hate kemang soca mustika emang di pawenangan kaharep kasep kaharep incu enggak Kepayun Den. ulah Yo. tapi nu damel putra Gatot Kaca nampi datempang pagia Kangcing Rama Paman Yo. kalayan nyanggakeun sembah sinungkem kahunyuk Rama Paman kawuwuh yang tijajar sokalima Gening. ujas tuti hidup ditarima kulengan kenca katuhu disimpen puluning hati pun dehing mastaka kasep sanajan ti eyang oge teu aya bedana Taya bentena. sami ditampi kasep nah eta sora Wah, kumata. nepi kat flex we bapakna Bima abongkena aya kecap paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan uyah matara TS kaluhur Black bapakna pisan Tamrek we kitu. nya ngelamungan lamunina wujud rada beke budakna mah nya Rada DDP gelana. kalihna ti eta paman naon dina non rupiah kalepatan ageng sareng alitna mugia Rama Paman tiasa ngahapunten kana kalepatan putra Gatot Kaca dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura jeung Mang Kasep kawunyuk eyang oge sanajan ti eyang oge sami Nya. komo bari jeung kamari karek kurban urang teh Nya cikeneh atuh. hampura lahir batin karek datang ka dieu ai hidup mencit nya sami wae syukur naon sapina PO Ah, atawa perah kitu Kasep dau timbalan kalayan aya pikir sanaon purwa ngagingsi linggih dongkap ka dieu paman memang aya padung dengkeuneun nanging sata acan pok balaka ngeunaan pamaksudan emang gening katinggal kumang aya Kakang Semar oge rawu gahaja diondang ku putra Gatot Kaca karah teh Semar datang jaro timbalan beuh nah nu kitu patut make jeung diondang kaolok-olok sangu gubernur lain dewan lain mun dewan danis aya pantesna eta mah. kaya kapatutna make jeung undang itu patut nya panginten di ngahaja we ku Gatot Kaca Disampeun. nyaeta disampeur ka Tumaritis kaharep Kakang Semar kapayun gua Payun. aduh aya anak aya anak dipayun nampi kana pangbagea juragan pangaulaan kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos sembah kaula aya dina dampal sampean panjenengan nuhun ka kawuwu juragan sepuh ti jajar sokalima yo karareung we suasana teh puluh-puluh. kalayan hapunten tina naon rupiah kalepatan bilih kirang tata titi duduka sareng priyogana malum ciri sabumi sarasa desa jawadah tutung biritna sacarana
pilih ayat cara nuka canak di desa nuka Bantun di kampung nuka jingging di Pakemitan nuka sapuker sarang mamanahan mugi luntur kolbu jembar mana nur tedaku jisim abdi ayana kurang dapadakan pada ping tiluna jisim abdi teh nyaeta ngahaja disampur katu maritis kujuragan anom Gatot Kaca piwara ngalungguhan ieu pasamuan isi nama isi nataku margi tara biasa nincak dadampar permadani anu sakieu harurung harerangna hapunten kumawan tun domongkapkan ieu era nyanggakeun saja babakti teu sawios-wios Kang Semar sabab ieu karaton teh sarua jeung imah masyarakat di patempatan hak anjeun wajar ditincek mah disidik tincekeun permadani mah alah nah tong dikitukeun teuing bisi gede hulu diogo teuing bisi ogo beuki minculak bisi beuki bekah we irungna tan sadia jeung ajeng aya pikir saeunaon ieu teh gan cobi bangsa dia jeung ajeng paman aya pikir saeunaon ieu teh kieu kasih Purwa dihaturanan linggih ka dieu saperkara ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidup geus nyaosan kana pangangkir timbalan geuning kadua ti eta cobi mang salaku Pandawa anu 5 dina mangsa ngawujudkeun nagara Amarta anu kiwari geus kajojo ka mana kameni para ratu Mika Yungyun para menak Mika Serap kolot ngesto budak era dengan Mika Dedeh yakin teh lain gawe memeh dahar istuning enteng ning bangga kantenan atuh anu ngaliwatan hese capek susah payah pait ketir lara jeung balangsak sumohon dina ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teh mual bisa ngawujud lamun teu ayana gawe nu rancage hartina teh sabilungan jeung gotong royong laras anu kapandang gede jasana sajabat ti Pandawa teh nyaeta hidup geuning Gatot Kaca hiji lurah tamtama nagara Purah nakis serangan ti luar jeung di jero nagara anu memang nagara-nagara sejen bakal mikir dua kali munrek ngajajah negara Amarta kulantaran ayana Gatot Kaca sanajan bari jeung di pihak oposisi nekenkeun ka urang ti pihak lawan pajar cenah Pandawa salarea teh ngajaranengkeun dulurna ngajaranengkeun anakna jara di pejabat disebutna nepotisme tapi isu eta warta anu miring warta anu silung teh bisa katepi kulantaran dulur baraya jeung anak geus jadi ahli dina widangna kantenan hartina teh geus katembong gawena nya anu temahna hidup teh jadi pamujian balarea sabiwir hiji sadayana lain dume hareupeun emang kanu jadi anak deh sarua we da anak sorangan bari jeung najan anak lanceuk oge timbal taku kituna mangka hiji salaku adipati ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana rupahaya sahidup geuning tur tak menta supaya dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teh langkung ngronjatna dina rupa hal widang kagiatan anu dimimitian nyaeta ulah miheulakeun ngeunaan pribadi tapi mentingkeun mah heulakeun publik heula nya umum heula kulana tuh umum heula sabab ieu teh keur kapentingan balarea najan urang panginitan tina golongan najan urang panginitan tina partai jeung sajabana
tapi lamun geus jadi pamimpin culkeun baju kaparteyan culkeun baju pimpinan tapi kudu bubuligir timbalan laras Gening. kawuwuh Kakang Semar oge salaku kokolot lembur pini sepuh di padesaan Pupuh. anu ngilu nyaeta ngarojong kana rupaha program-program tiluhur kahandap tur tak ngaredam dina mangsa ayana warta anu silu ngeunaan ka pamerintahan nagara Laras. ngahaturkeun rek nuhun tur tak rek merek layang pangajian ka salira Kakang Semar Gening. Lah, kumawa ta. nuhun agan aya ku kitu teh mah da paratos janten kawajiban kangge jisim abdi Gitu-gitu aja. lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung Kuning tawang Nya. yen yakin numutkeun katerangan anu tangtu ati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum taat ka pangeran taat ka rasul taat ka pimpinan panginten pimpinan di dieu teh timimiti pupucuk pamimpin nyaeta raja dugi ka handapna teh Bapak RT Bapak RW teh anu wajib dihormat jeung diajen eta Kantenan. tinangtos tiasana ngawujud nagara anu baldatun thayyibatun warobun gopur subur dina kamakmuran makmur dina kasuburan teh dijieunna teh kurang-urang kene Nya tuh. hartina teh ngabeungkeutan sabeungkeutan antawis ais pangampih jeung rahayatna sauyunan ibarat nyere teh ama nyere dibeungkeut sakumaha legana imah teh pasti bakal kasapukeun kebersihkeun samulihna upami nyere eta geus paburincai bujeng hingga imah gede nu tajuk oge leutik moal bisa bersih-bersih Anger we bala kula. ta eta cacak pala sifah benda anu paeh komo urang manusia anu disebatkeunana teh makhluk anu mulya mungguh pangeran Laras. mulya na manusia teh nyaeta nu kancikan ku budi rasa pamilih jeung perasaanana tur tak bisa ngagunakeun dina jalan aturan mantena Gening. jempek kitu meuni gandeng Antem we ngecewis. dibere panggung teh kagak ngecebrak we terus dai hariri lain Nya. kurang mah Dewan Danis lain lain MC lain MC tuh lengser lain waktuna Benar. gitu menawi nun nuhun ka tah balik deui kana pribadi Cobi. dau mang teh tikawit kamari kasumpingan nu jadi kolot ti jajar sokalima nagara Astina Rama Guru Residorna ngahaja nyaeta amengan kaya patempatan tur tak balaka naon rupa apa maksudanana Dah. malahan mah ngahaja ngulem hidup ka dieu teh sabab ieu pamaksudan teh anu aya patula patalina jeung diri anjeun Gening. perkawis naon ieu teh paman Rama Guru jaro Dah. Cobi. sae na gerab balaka ku salira wae ancok we langsung da tos uninga panginten Dah. langkung paosna ku salira bae Nya langkung sae ku. mangga waktu sinereng tempat dihaturanan ancok eta ku jaro sok sae na ku salira bae tuding-tuding Dah, nya. mangga eyan mangga sepuh Doh. Ya. ku mang wae teh mangga gerawak cabalaka sae eta kitu mah aya ku kitu teh mah da sagala page kudu nemlekeun ka kolot nya sareng kolot nya Bagian kolot atuh dah. punten ieu mangkaran adipati di daerah nu ngawasai patempatan teu sawios-wios mangga sing raos bae Kasep Gatot Kaca dau jang Lah. sahawang tuh Aduh. gadengekeun di luar dewek nya cuma kakang tah Ada. Aduh. juragan Gatot Kaca aya nu rek ngalamar deuleu ararane kakang wah aya bahan hajat ya pasti bakajat gede beres ai bejakeun ka juragan Gatot Kaca dewek bagian kesenian gitu ya siap Tim Jayana kesenian. kene pamenyerna oh heeh Terbut tuh gitu.
tereh dewek nuah itu nu hajat ieu. Buah gede sih nama. Heeh. Nya tuh. Ada geus lila aing teh calung teh can tabeuda-beuda deui. Aduh. Heeh. Nu hiji mah geus kaburu kurinyuh calung teh. Pasti pada desa Nya. wae telah ditabuk tadi sini. Lah naon? Dudungan anu ngalamar le. Beres. Gusti. Gini. Kitu heeh. Lainnya milik gunungan mereka DR kagok ya euy. Nu beunghar mah kitu. Keur mah beunghar. Beda jeung urang. Anak ratu ti pringgandani katamah bari jeung anu ngalamar bari nu ngalamar teh anak raja. Dianteuran awewe oge. Nah ai ka aing Kumaha ka akang dah. boga kabogo hiji oge nepi ka minculakna luar biasa. Kurang we saeutik ka aing rezeki teh wah lak-lak dasar sia anjing mah. Eta kitu. Remuk deh ka dewek teh. Owe bangsa ayeuna mah kitu. Nya. Tak kitu bobogohan zaman ayeuna mah cara dewek. Heeh. Nepi ka hiji mangsa mah pindah aing teh bobogohan jeung nini-nini. Eta ku hayang ka nini-nini atuh. Kumaha teh jeung nini. Dewek umur 20 tahun, nini-nini umur 80 tahun. Ah, tak Heeh. kajadian. 60 tahun. Jeung nini-nini mah rada leuheung. Ada leuheung kumaha. Ngan kapok oge leueuy. Ari kapokna kumaha. Ai kapokna teh ai geus sayang kaburu maot manehna. Ah. Nya. Paingan. Tak kitu deuleu. Daek eda turna mah. Ah, beres ah. Kaina kene daola latihan lengser deuleu. Nya. Joleos deui ye. Jadi ambu, dewek jadi abah. Nya. Jadi lengser lagi nya. Saat ngecebrak di luar. Luka teuing. Meni recet. Bukan teh ngudagan. Pun anak nun si cepot. Anak si Haji dia nya. Aya di luar biasa we keur ngelowan Dewan Danis. Eta. Sareng Bapak Bos Aceh Sayur. Pagi teh kitu. Ngerakeun pisan ulah-ulah pisan si teh. Kasaha Nya. Saha-saha. Tak itu kasep. Cing waler. Iya. Sarebu ulah janten bundu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengating penggalih iya. Kumaha kasep? Tiluhur sasa pramutihanap saibas dampal. Sanes nampi kana pangasih. Sanes nolak kana kanyaa. Tuh. Tapi dina larasan dieu. Jadi na pertikahan teh teu disandarakeun kana ridho na kolot duana baraya. Tapi kena cinta antawis jenis sareng jenisna. Nya. Terus kaula nampi kana kadedeuna ajeg Dewi Lesminingpuri. Tuh. Nanging dilarasan dia putra Gatot Kaca teh bujeng hingga ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan. Tuh. Dina mangsa kaula bogoh ka hiji istri. Gini. Maksudna seun bilih tacan uninga. Yen dugi kasdaget ayeuna teh Gatot Kaca teh bingung nu teu manggih tungtung susah manah nu teh sudana. Margi can aya sir birahi anu ngancik dina diri. Can aya rasa kanyaah ka wanoja nu ngancik dina dada kaula. Nya. Bingung kumaha rasana cinta. Kumaha rasana asmara. Bingung kumaha rasana asih. Kumaha rasa bogoh itu ieu. Rasana asmara. Sedangkan upami dipaksakeun ku putra panjenengan, yakin bujeng hingga manggih rumah tangga anu merenah tumanina bakal ngawujud jadi rumah tangga anu awet rajin. Uluh. Nya. Anu tungtungna bakal ngaruksak hubungan antara Pandawa jeung Kurawa langkung parna tibatan tahun ka tahun. Tuh. Pangemut putra Gatot Kaca kitu. Iya. Keke. Maksudna can aya sir birahi teh kumaha teh? Tah cobi kulat. Hah? Seun can terang kumaha rasa bogoh ka istri. Can apa rasa bogoh ka istri? Ya. Wah, moal mungkin. Oh, asa pamohalan. Ari hidup aya umur 30 ayeuna langkung teu geuning. Geus manyi. Manyat 30 tahun make jeung can aya sir ka istri. Nya. Keke. Da hidup mah tukang ngapung. Ya. Dina mangsa ngapung di perkotaan, di pakampungan, ieu mah di pakampungan we. Ya. Di padusunan cik kumaha. Dari pakampungan loba kene walungan bersih. Kampian. Nya. Sok aya geuning. Nya eta aya awewe nu ngibak. Aya nu nyeuseul. Katingali auratna ping-pingna sabelah. Atawa kumaha kitu? Kusit deh ningali nu kitu.
remen iya Seri. Minang ya kumaha biasana eta rasa biasa wae lah Tegening. biasa wae dulu itu aslina leres iya kek eta kawewe ya lamun kalalaki kumaha Sok. sugan ieu mah sugan kelainan Ha, bisi. mun kalalaki kudu sispek Ya. awakna teh jiga roti sobek gini ya kumaha rasa biasa wae aya leuwih hate aya Komo nempon ini mimi. anu pegang kumaha teu aya Lah, bo tegening. kumaha jarogos ieu ye dawuh kaula nun beda pisan jeung kaula beda pisan jeung eyang ieu mah Datang tos atuh. beda pisan jeung eyang mah ulin ka Cimahi Mall oge Kumaha ta? aya urang Cina make calanana sereg Kumaha kemarin chat. wah mikir mana karep Aha. nya tong ujung hingga kitu aya dina popoean aya cangcut Kumaha kejadian ngelepak mang Hey. eling nya no saya goblok seuris ya Waduh. disirikeun ka aing teu nun sami we jeung si abri ge norma nu kitu mah sarua ge norma normal sam ningali popoean oge aya cangcut oge bari jeung cangcut budak oge sia mah ge lah gitu mah nya piraku cangcut budak pake jeung mana karep pikiranna Jual ngaras. jadi kecendakan kumaha pangapunten iya naon saena kaula muarek nampi kana ieu pertikahan eueuh Tegening. jaro timbalan eyang kumaha ieu mah geus era ieu kaning rek janji ka Ngersuyudana Terus janji. janji na teh yakin bakal menang mawa paisan anu hade Nya. hatina bakal hasil ngawin ke ketur kaca dari bukti ka kaki ieu paisan kosong pokok hidup oke janjikan bakal jadi aduh cobi mengker selera Ya. olo kasep olo era mang teh Sing halus ngomong. era geus diongkosan gede era kululungan nya Nya tuh. Gatot kaca timbalan ieu teh madu kasep sing daek we Tegening. pangapunten paman ulah pada maksa ka putra panjenengan kasep lamun teh mah ieu awewena bogoheun ka Abimanyu yakin bakal dikawinkeun pisan ka Abimanyu hese ngan kulantaran ieu budakna teh bogoheun pisan ka diri anjeun anu temahna eueuh deui lintang ti wayahna sing daek manggeus era manggeus janji katuang eyang yakin bakal bisa ngayakinkeun diri anjeun pikeun pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan Tegening. wayah kadar teu bogoh kadar teu suka Nya. isuk jaga ninggeto dina mangsa geus pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan yakin bakal timbul kacinta Bakal nuturkeun eta. teu cara mangsa baheula budak kolot baheula mah mangsa budak teh tara ayat nu bobogohan tapi diadu-adu ku kolotna tapi teu burung we aranakan arincuan Dalares atuh. kadang-kadang anu lila anu bobogohan anu sok rungkad mah nun tah eta gini sok kasep ampun paman saena ulah bade maksa ka putra panjenengan ieu mah mang belaan era mang teh Wirang atuh. dalalaki mah wenang rek 1 2 3 4 pek teh teuing boga pamajikan Nya. nu penting mah tarima we heula Tampi heula we kula. tah kitu buru-buru olo era mang teh Sing sae ngolong Nya. atuh. timbalan paman sok ditarima mah ampun paman kieu we atuh kieu ku mang dibere waktu sangkan maneh mikir Dah. sabab ieu teh kauntungan leuwih gede tibatan naon-naon sok dibere waktu ku mang mikir daek teu kitu sae atuh Haha. menta waktu sabaraha poe nah saminggu 2 minggu nyuhunkeun waktu soe kaula teh nyata 20 tahun paman Uluh. Gede Naon? oleh tuh. 20 Atuh. pihak katilu teh bakal nyengserikeun kana ieu kajadian yen yakin tujuanana parantos rengse
bakal tasyakur saya teh buah ka aing kunyong nya. Singgung. kawas-kawas ya ka aing teh Sugang singgung. leuh jang Kang. naonan bapak aing teh Euy, surukrang sarua we jeung orangnya nyamperkeun paneungeul Nyanyi. Yang maut. Bu Nyiar-nyiar we. sakitu aduh aing makanya usum kene kurban ieu teh Nya hanu. Bor gojojos we dulu. Bisa ke kebo. Ayo silakan wala Gusti nanaonan kolot teh. Teu beunang disarek. Hei, Nya. hei. Aduh, kageruan wah. Ya, Naah mereka ingkah bapak. kayaknya ingkah. Hiling. Sakat. Bisi oke. Bisi le. Gejas-gejas gitu. Aduh, ampun. Warisan can dibikeun. Nya. Can dibagikeun pasti. Awas wa ulah kitu sae jisim abdi wagan. Nyingka Semar. Tong pipilueun sia. Tong pipilueun sia koplok. Ah. Kabina-bina teuing sia. Pak. Ayana. Pipilueun sia. Oh. Lauk buruk milu mija koplok. Seun sae kene lauk buruk milu mija tiasa kene hirup tibatan lauk mijah milu buruk hancur salarea. Nya. Or balik-malikeun koplok da teu dibalikeun mah tutuh heuh modal sia tah hideung geuneuk teu. Model si Hen. Bina-bina teuing sia ngomongkeun diri sorangan. Si Henny tutup. Haling Semar ulah agan ulah sing hawatos kana turunan haling aya anak uluh aya anak agan nuhun agan nuhun tersangka tadinya gening diurus di lemut diakot-akot di zaman bolon teh mulang tarima teh kucumido karena banget di sim abdi nun agan Aduh, nya. katampi agan jelema gelo sia mah diciduhan nuhun sakalian jeung korongna Arjuna tuman aya anak agan tebihan ieu teh keus jadi seuneu agan Nya bisi kalentap. naonan paman teh kadieu sia tong ingkah punten paman kurang ajar sia haling Semar saya nak jisim abdi we paehan nun paehan tuman paehan Kococos sekenya. pinas dikersah yang tumambara Semar Patranaya sejak ditugal canggana ku Arjuna nanging barang disabetkeun keris pancaroba ieu Semar Badanaya leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana leungit tina paningali sarea modar sia Leungit wang. Waduh. Leungit. Si Semar ngaleungit nih. Ngaralas Ciri da. wang. Yakin si Semar mah turunan jurik jari-jarian. Bisa jadi kelanjang. Marokan aku mah paingan bau kelek teh si kurang ajar teh. Nyegak. Kurang ajar kumaha ya jaro. Mang nepi ka meunang wiwirang kieu. Budak kakak ini tanpa pamit lumampah balik tanpa bebeja. Aya kasopanan ka jadi kolot. Aya bewak krama. Nepi ka ngahina, ya tingali guru. Jauh-jauh di imah nepi ka dieu. Anu sakuduna semat jadi raja, tapi buktina mana? Dilainkeun geuning tuh. Aduh, rama guru hapunten we. Lain hampura-hampura iku mah tina ka Gatot Kaca kudu menang hukuman ya. Nah, perbuatan tindakan. Kurang ajar si Gatot Kaca. Luntur dulur laas baraya lagi penjaga kita timbulkeun musuh jeung lawan. Kumaha? Warah ku aing dipodaran ku aing tah eta podaran bisi kula telaga Aswatama aya. Pun anak kaula bade nyiapkeun pasukan santana badega para prajurit sangkan tiasa ngepung wakul buaya manggap si Gatot Kaca. Kitu? Ya. Sok. Hei para badega, Hige. wartakeun ka para prajurit tamtama sadayana. Supaya ngepung wakul buaya manggap si Gatot Kaca. Hayo. Hige banget. Hige.
cocok iya pisan tuan ku aing teh Iya, nu di kapalai teh nya. maksudna ge aing rek racun beuna ge ayeuna jelemana ayeuna dipayahan ku bapana panuju teuing leus ya Itu mah cocok. lah apa eueuh dulu Leungit. alah kumaha tuh wayana eta proposal urang dibikin ka Arjuna piceun teh ayeuna Duruk. kumaha tibatan hasil kakarek nonyok geura Pasti atuh. Ya. Karang menang Palu atuh. Ah, Tuh, naon urat-urat mengoleh tuh. Podaran Arjuna tuman Ya. ieu teh si goblok teh ieu yang kerok teh wakaf. yang keladi pisan hirupna teh Aki-aki bau. paehan jaro paehan Wah, sabar. aya Karena tulang togongna wah. aya Apa ngepasnya? jauh hulu eneng gede nah teh Kira-kira. Awas kapangi. kabina-bina teuing aing keur ngalamun kana pokadina lebadinya Bete tuh. Wah, nah teh Kira mah cicing atuh lagi jeng jele teh. cepet sana Sok. tuh kelajengnya lewat tinggal mengoleh tuh. Heeh, kinantep doang lah. Deh. Ya. hor sia geuning cepet Bodoh. goblok nyumputan di sia Segitu nyumputan di sia cepet segitu geus kapagi. wah gelo sia Kabagi noro. gini kependak or loading sia teh Karek sadar tuh. delay kitu sia Heeh. nah anu terdengar kana hulu dewek teh saha bieu Tah, saha cenah jal. aing Wah, aing saha aing aduh. Tuguk sia teh mengoleh. nyebut aing ka aing teh sopan sia abang kena urang kampung teu nyadidikan Teu nyakola. kurang ajar sia kuring kurang ajar heeh ajarkeun atuh Tah. hor ya tingali ka Arjuna teh sia teh dudungan nya dudungan si lain nepi ka ngajen ka dieu tah Sakitu hormat. naon sabab Arjuna teh nyaho yen nepi ka hurung nangtung siang lempang jadi jelema anu dipercaya tengah-tengah masyarakat teh ilmuna teh teu kieu patut tah Dinya pan pusaka tewa. anu tungtungna para ratu mikayungjun para menak mika serap kolot ngesta budak era deungeun mika deung kakuring tah Nya atuh. heuh terus aing kudu bilang uwo gitu Oh, nya. hah nah teh serap sia teh henteu da lampu mah di luhur Oh, tuh. lain ku kadijayaan aing teu Sarap naon. hor naon masih saling kitu teh tong sok ngadodomakeun si laing teh Ya. mumutar balikan fakta lamun teu jelema geus teu suka ka jelema deui tong dipapaksa lin ibadat urang dahar dipapaksa dahar atau dipika beuki ku manehna bujang hingga kana seubeuk kakak utah Nya tuh. Nya. sia teh mah patahan ka aing manusia mah kitu kuduna Tah. cirina manusia teh daek dipapatahan jeung mapatahan mun teu kitu rametuk sia manusia rametuk nya manusia dengekeun aing Oh, aduh. goblok sia Lebih kawani mengoleh. nah goblok teh kuring atau didinya Dinya malik eta sugan ngeunteung we si laing Tah. romari. ye sagala rupa oge ulah nepi ka ngadodombakeun sagala rupa oge Ulah. Arjuna teh sahana Gatot Kaca teh sahana Arjuna Nya. nepi kata woleh aya dorna ti mana ti menit ti dalang mana ti dalang meni yakin pasea we hayo nah teu hayang ngakurkeun Ya, yang nentremkeun gitu. ayo maca Quran ti bubudak maca hadis leukit dileutik tapi hirup teu akur jeung batur Tuh. legek pasantren rigig santri Santri. tapi hirup teu akur jeung batur sarua jeung meri Tah. meri teh geuning ai mandi unggah poe ai hanyir di bawah modar Tah. si koplok heuh koplok teh aing eta si laing Tah. ngaku-ngaku wiku ngomong di luka-liku sangkan batur ngagugu padahal tukang tipu si laing deh Olah. ngaku-ngaku pandita ngomong direka-reka sangkan batur percaya padahal tukang nganiaya si laing deh
ngaku-ngaku resi ngomong diulah eli sangkan batur kataji tapi gening tukang dengki si lain teh tasbih ngampleh leung lamun salat mah rajin salat sia mengaler Ngidul. Aya salat, aing na mobil goblok eta mah aya salat Malik Ngidul malih teh. beuki kolot teh beuki goblok we si goblok Arjuna lu silakan lu udah dibaca kerudungan mah lumpat si kurang ajar teh Sieun kudu tapi nabina teuing sia nah meuli pegel-pegel teuing paehan Arjuna lu Oh, di baledog. ya di baledog goblok teh si kurang ajar Ya. ya beunang lebedog aing teh Oh, pasti atuh. tapi mau balik jelema sesat sia eta mah geuting kurang ajar lah di dunya teh loba Loba tuh. ECS naon Udin Cahya di Sumirat Wow, disikat mantap. aya naon dan bejakeun ka kami ka Udin aya naonan ye ngadenge bejak ti para badega di daerah Madukara utawi di keraton daerah ya Wah, yen pancen ti Gusti Arjuna pikeun newak jelema siap bangsat di mana jawab bejakeun ka Udin nu kitu mah wah. lain bangsat lain naon curanmor lain Copet juga. narkoboy Wah, narkoba lain nu main slot deui Nah. lain bisi main slot deui ku aing main tau. nya naonan pokona tewak kasalahan ieu jelema teu nyaho siaplah pokona mah siaplah siap aduh mundur pantrang mulang aing sok teuneng aing mah Wah. sabab ieu teh kudu kepung waku boya mangap kurang salarea lamun sesoranganan yakin urang bakal ele naon sabab jago nyage jago saurang mah anger we bakal ele di kepung mah tah eta jago urang teh kitu main kepung urang teh Oh, nyanyi atuh. oh ya lah geus we ku Udin sorangan nu kitu mah sikat kitu mah Udin nya saha jelemana ya nyaeta Gatot Kaca saha Gatot Kaca mana teh Gatot Kaca mana ieu teh Kinya Gatot Kaca teh teu dua teu tilu lurah tamtama urang komandan tertinggi negara urang anjir pelatih urang. atuh eta mah pelatih waduh coach atuh eta mah atuh eta mah sarua we jeung neungeul haji umuh atuh ya sarua we hayang dengar cadas naon dosana teuing dosana mah Parentah itu. ngan ieu mah parentah ti dulungan sangkan yang kalah Gatot Kaca Instruksi. beunang hirupna hade paehna ge teu naon Wah. heuh kira-kira bakal menang mah nyata geus we Gatot Kaca teh nyawa sorangan pan tulang baja urat kawat balung besi namun kende percaya macam buukna ge paku 7 Wah, atuh Pak. eta teh eta we batur macai kieu teh keluar cai ya manehna mah keluar oli rem Nya. anjir Ini ratuan. Nya. transformer nu kitu teh mah waduh kumaha ieu tugas ieu Pancen atuh. pan urang teh prajurit Nya. daek sanajan nepikeun nemahan pati paribasana hancur lebur papan tulis teh halanganna dina hancurna urang bisa disebutkeun jihad dina hancurna geus jadi kewajiban urang Nya. sabab aya paribasa geuning maung paeh ninggalkeun naon belang oh gajah paeh ninggalkeun kandangna gading sia teh manusia paeh ninggalkeun kontrakan Oh. kontrakan majikan atuh sia teh manusia paeh teh ninggalkeun jasa raharja atawa lain jasa ye eta sih jadi
tetenan ke urang sing jadi ciri ke urang Cireng. hah udah anggar we gitu kaca teh sakti lain masalah saktina Nya. kudu kuat urang dah sok formasi ku katingali yen urang teh yen yakin geus sabengkeutan yen urang teh geus ngahiji gotong royong. Sauyuk. gotong royong disebutna tingalikeun dina baris berbaris hah pan kamari ngiluan sia teh pas kibra nya menang pan menang dina hari ulang tahun Cimahi heeh sok kompak siap siap gerak oh halus Harus kompak segitu. lencang kanan gerak eta sia teh nyolok goblok atuh sia teh oh atuh da ieu mah perahna sia mah siap gerak lencang depan gerak siap gerak isa di tempat gerak Aduh. atuh nyolok goblok gerak ngom sia teh Parasea keren. udah heureut kakak parasea goblok Kahonghak tuh. si Udin yang ngonyeng wae yo ya balikan deui siap gerak lencang kanan gerak lencang kanan teh katuhu teh bahasa Inggris teh right dari gitu kumaha kanan teh ka dieu tah Kanan. da ieu mah kenca apa ieu ge katuhu mah ieu ieu kenca da eta mah kenca sia mah Kapal arah mata gede. pan ieu katuhu aing komandan aing leuwih nyaho ulun geuning siap gerak lencang kanan gerak astagfirullahaladzim Termejaan dia wah. Nya. siap gerak reka guguma bade reka guguma wade Ru. nah atuh Sieun ditodong kitu mah. aing teh komandan sia teh ngarangkep keuangan Oh. tuturkeun aing Nya tuh. komandan teh rada galak ieu jeung belegug we komandanna di nya siap gerak lencang kanan gerak astagfirullahaladzim nah kumaha sia Oh. komandan maik na kaitu maik na sok maik na kaitu Adonita. mita ka aing sia imam mesa kompak urana oh tejoy siap gerak lencang kanan gerak tah deuleuh komandan eta sia teh Eta Dicontohan. belegug teuing sia bener komandanna belet dia mah si goblok teh heeh sok balikan deui wah geus masalah deui balikan dinya mah gerak Balik. nya mau balik le lencang kanan gerak dah. eta penyakit sia teh teu bisa bajan sakali Teu cukup. bodoh sia teh Tadi anggarkeun. padahal geus bener sia teh komandanna mah kitu Aduh. apa geus sakali deui Tanita. BCS. dita ka aing sakali deui sok sakali deui BCS. ame jejeg urangna nah untung aingna bager Untungnya ahan komandan. untung kerek naik haji kamari Aduh, Bagja. lencang kanan gerak tenyo ta eta komandan muter tong lesotkeun leungeunna Ya. Oke nya. muter Muter man atuh. Dah. Hey.